kesan saninya di bali lebak oge di pangaosan gitunya panginten dia pada ya tadi abi geus abi teh asa ada dulu janji gitu namawi namanya teh air rencana tadi teh bade sareng Bapak RT mainan itu teh hari sampai aya yogi aja teh abi teh bilar ini barangkali gitu tapi alhamdulillah ya ayeuna ribados pinten tumpi ke lebak paling tokoh ka dieu estuning ribados teh gitu tali sina gitu naon batina nu kahiji ribados mah sanes ahlina gitu nya nu kaduana yeuh panginten noksana sanes ahlina sanes tukangna gitu tapi diniatan ribados mah saja silaturahmi. Nah, ninggal karena salah sawios ayeuna nyaeta kautamian kamanfaatanna tina silaturahmi seuleuh. Di antawisna para ibu sadayana sakumaha nu kauningan sinararaga ayeuna urang ngalaksanakeun nyaeta sapalina kawajiban tina pelaksanaan tholaqul ilmi memang eta teh nu kahiji ngagaduhan keberuntungan kanggo jalmi anu ngalaksanakeun tholaqul ilmi teh insyaallah nu kahijina biasa bersilaturahmi tan mawi alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah ribados biasa bersilaturahmi sareng para ibu, sareng para bapak, oke para pemuda-pemudina nyata di kampung Batu Susun ieu gitu. Jadi keberuntungan urang biasa bersilaturahmi. Insyaallah di mana-mana hiji jalmi ngabiasakeun, ngadawamkeun bersilaturahmi eta mangrupikeun suatu alat kebahagiaan. Suatu alat kebahagiaan. Anu mana eta kebahagiaanana teh eueuh iwal diharapkeun nyaeta bagja dunya oge bagja akhirat. Tangtosna sadayana hoyong ngengengkeun kebahagiaan. Moal aya hiji jalmi sigana mah lamun ditaros itunya ku pribados hoyong kenging bagja dunya akhirat eta napi alih sadayana oge bakal ngawaleh teh naon sekalipun hiji jalmi ceuk paribaosna nyaeta anu aya istilah panginten kana tugas di pangeran kana ayeuna ibadah ceuk paribasana tasampurna sahayuna tapi tetep ngaharepkeun mah hoyong kenging kabahagiaan. Maka kunci ayeuna kebahagiaan teh eueuh teh iwati kedah silaturahmi. Naon ayeuna disebatna kuncina silaturahmi? Tina sababiah ayeuna nyaeta urang ngalaksanakeun naon? Tholaqul ilmi. Jadi kuncina anu ayeuna alhasil tina ladang ayeuna tholaqul ilmi teh kahiji baris ngahasilkeun silaturahmi. Di mana-mana ayeuna urang tos biasa ngalaksanakeun silaturahmi eta teh suatu alat kebahagiaan. Tapi tinggal kalimahna kapan ayeuna upami hadisna diuningakeun silaturahmi miftahu sa'adah. Jadi silaturahmi teh kuncina kebahagiaan. Tah, kunci kebahagiaan miftahu sa'adah. Jadi miftahun miftahun teh suatu alat. Ya. Jadi upami ningal tah miftahun teh isim alat. Isim alat tina naon tina patah. Jadi patah ayat tahu patah bahwa tilu wada kama kita patah matahun jadi ada teh isim naon? Nah isim alat.
Jadi alat kanggo ngahontal kebahagiaan dunia akhirat teh wadi iwati kedah sering ngalaksanakeun silaturahmi. Tan mawi keberuntungan urang ayeuna ngalaksanakeun thalabul ilmi teh nu kahiji keberuntungan urang teh biasa bersilaturahmi. Anu mudah-mudahan kusababiah ayeuna urang biasa ngalaksanakeun silaturahmi terutama pribados biasa bersilaturahmi sareng warga-warga di Kampung Batunusun ieu mudah-mudahan eta teh mangrupikeun hiji alat kanggo ngahasilkeun kebahagiaan dunia akhirat. Eta sebagianna. Jadi silaturahmi teh miftahu sa'adah wa sa'adatu miftahul jannah. Jadi silaturahmi teh kuncina kabahagiaan, sedangkan kabahagiaan teh kuncina surga. Jadi di mana-mana urang tos ngapilih kebahagiaan, terutama kebahagiaan di dua desa. Desa dunia sareng desa akhirat kadituna insyaallah baris naon. Nobros kadituna karena surga Allah Subhanahu wa taala. Mawi mudah-mudahan kapangariuna urang sadayana dina ieu saah dina ieu waktos mudah-mudahan sing kapilih urang sadayana anu kasebat sa'adatun fid dunya wa sa'adatun bil akhirah. Dalam arti bagja di dunia, bagja di akhirat. Eta kahiji. Jadi insyaallah usababiah ayeuna urang karasa ngalaksanakeun silaturahmi keberuntungan urang teh nyaeta baris ngahasilkeun kebahagiaan dunia akhirat gitu. Eta sakumaha nu kaudingan nyaeta dina kita tupatu atbal diudingakeun dawan Syekh Sulaiman Al-Zamzuri tibasum masir rahman tafusrib dani'ah daksu al-dhannin zul syarifanil haram. Taeta dawahan anjeunna ngauningakeun tib sumasir tib kedah sae sana anjeun. Tah sae naon? Sae hubungan sareng hubungan sareng papada manusia sareng Gusti Allah. Dalam arti urang hirup di alam dunia teh kedah naon? Sae hubungan antawis manusia sareng Gusti dalam arti hablum minanas sareng hablum minallah. Urang jeung papada manusia kedah naon? Silih tulungan, silih bantu membantu. Tah eta jadi petunjuk kata Nabi anu dicontohan ku nyata Syekh Sulaiman Al-Zamzuri dina. Jadi urang hirup di alam dunia teh kedah sae. Terutama ayeuna urang sae teh dalam arti urang kedah naon ngalaksanakeun nyaeta tugas di Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti ayeuna urang kedah naon ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana urang tos ayeuna leres-leres ngalaksanakeun ibadah, teu cukup ngalaksanakeun ibadah teh salat hungkul. Teu cukup ayeuna teu sedekah hungkul. Teu cukup ayeuna zakat, munggah haji, puasa, tapi disagedengeun ayeuna eta urang kedah naon melengkapi tina ayeuna kawajiban teh kedah dideudeuh ku pirang-pirang pasunatan terutama nyaeta sebagai ayeuna hamba Allah, sebagai ayeuna manusia sok sanajan ayeuna cek paribasana ahli ibadah, sok sanajan ahli kapercaya, sok sanajan ayeuna cek paribasana ibadahna nepikeun ka istilah nama teu aya waktos hiji waktos anu teu dianggo ibadah. Teu boleh ayeuna tiap-tiap waktos teh nyaeta ibadah wae, tapi ternyata lamun kakatun masalah silaturahmi
eta suatu jalan hiji lakukan di bala hidup para hikayat gitunya. Jadi hiji jalmi ahli ibadah ahli terpercaya upapada ayeuna jalmi tos pada percaya tos pada bercanten, tapi eta si jalmi sok sanajan ahli ibadah tapi kacarioskeunana eta jalmi di hadapan Allah jalmi teh anu tapi terus gitunya. Jadi awal-awalna aya hiji jalmi nitipkeun atanapi teges nama nyaeta cek urang cek kasarna mihapekeun hiji barang atanapi hiji artos mangrupikeun kapungkur mah nyaeta real di ramah kitu buka sabaraha real nya dititipkeun eta jalmi anu terpercaya teh 10 real telepat gitu nya. Tah carios nama gitu titipkeun didinya teh aya paribasa naon nyaeta nyimpen aya paribasa naon geuning eta mah nyimpen poho we kitu nya. Tah kacarioskeun ka pohokeun kitu nya. Ari ternyata pas eut kapungkur teh kapan dititipkeun nyaeta mangrupikeun real kaeta di jalmi teh ari ternyata eta jalmi teh dibujeung teh tos teu aya. Tah kumaha carana eta barang supaya kapimilih ku eta si jalma teh nya anjeunna sumpi ka para alim ulama ka para kiai cek eta para alim ulama tenan para kiai anjeun kedah ayeuna nasumpi ka hiji jurang anu ternyata nyaeta eta jurang teh disebutna jurang barhut. Ari jurang barhut teh sumutna neraka jahanam. Tah ceuk eta para alim ulama ka eta jalmi teh ngawurukanana tah ku anjeun gero eta jalmi anu dititipan teh. Nya cariosna mah digero we dina eta jurang barhut teh. Ceuk eta jalmi he di anu ieu kaula teh anu tipayun nitipkeun mangrupikeun nyaeta barang. Tah eta barang teh giteun-giteun aya. Tah kitunya didinya ngawal aya cenah barang. Nya disimpen dina harapeun kasur. Teu dibancang kuring teh. Henteu ayeuna istilahna teh digasar kitu. Disimpen we aya. Togi we taros ku sakulawarga. Sakulawargi sim kuring na kitu. Tah ari teh eta hiji jalmi teh kekeh heula. Abdi teh cenah moal waka langsung ayeuna ngabujeun tapi abdi bade naros nah salira teh kapan hiji jalmi ahli ibadah hiji jalmi ahli terpercaya tapi nah bet aya dina ieu tempat. Tah ngawal eta jalmi teh anu ahli terpercaya teh kami teh ngarumasakeun kami teh ngarumaoskeun sok sanajan ahli ibadah sok sanajan ahli terpercaya kami teh gaduh wargi gaduh ayeuna dulur anu tos laer ku kami teu ditoli ku kami teu diperhatikeun gitu. Berarti eta jalmi teh sok megatkeun tali silaturahmi. Tah akibatna kumaha? Nya kieu silakat teh. Tuh. Jadi masalah silaturahmi teh salaresna eta teh kanggo naon? Ahonta jalan tabagyat. Da buktosna geuning nyaeta hiji jalmi ahli ibadah, hiji jalmi ahli terpercaya, tapi lamun lali hilap kanu janten wargina, kanu janten ayeuna dulurna nepikeun ka teu diperhatikeun anu ngakibatkeunana jadi naon
mawa hijila dan mawi itunya urang teh itu kedah beristilahna teh kedah bersyukur kamu sabab urang tiasa bersilaturahmi ku sababianna ngalaksanakeun nya eta tolabul ilmi anu mawi keberuntungan ayeuna tina ngalaksanakeun tolabul ilmi teh tiasa naon baiji tiasa bersilaturahmi biasana ayeuna lamun lain malam Jumat biasana yakin sok naon pada melanci rupa-rupa apanya urang kali kadang-kadang nangkok dina naon dina TV tapi sepuh ke teka kantun teka ewe gitu dia mengabadungan gitu ya tapi dirorokok gitu nah lucu-lucu tetes ngarawat teh gitu aja lain kayak kegiatan deui mah manjleungnya dina naon dina televisi gitu ada televisi gitu mocel panangan teh gitu nya mocelna kan mocel jago gitu nah karena HP gitu nya aduh masya Allah gitu nya tan mawi urang da bersyukur biasa naon ngamanfaatkeun waktu urang ulah sampaikeun ayeuna waktu teh urang teh nyaeta istilahna teu dimanfaatkeun anu sakami. Nah, urang teh kada tiasa naon ngamanfaatkeun kana waktu urang teh ulah dugikeun ka ayeuna waktu teu aya hiji waktu anu dianggo ngalaksanakeun sholabul ilmi. Nah, upami dibanding-bandingkeun da saseurana waktu teh kitu nya urang teh loba naonana. Si loba naon waktuna loba ngaji jeung loba teh ngaji. Ya loba teh ngaji gitu nya. Tah mawi ku ayeuna samiwon sakali mah manfaat gitu supaya naon? Nah supaya ayeuna rohani urang teh kaisi. Gitu nya. Ulah sampaikeun kieu. Bami urang kali kadang-kadang ya sok dielingan kadang-kadang ayeuna hiji urang kali sok aya naon aya paribasana geuning leos ka mana leos ka kota usaha tapi lamun jiwaragana dacan ditanam sifat ayeuna tegasna can diisi ku ilmu kadang-kadang lamun ternyata lebat ayeuna ka kota kadang-kadang sok loba nyaeta anu uih di kota tapi naon uih di kampung teh beda naonana beda halakuana ku sabab naon utadina kosong diwaragana tapi lamun ditanam heula ku sifat naon katauhidan kaimanan gitu minimal urang teh kedah naon ngagaduhan heula ieu jadi mana-mana terus ngagaduhan ilmu mah teos ka mana-mana oge insyaallah bakal ngagaduhan naon. Nah, karenanya lamun ternyata ayeuna gitu ayeuna pergaulan di kota-kota masya Allah gitunya lamun kurang teu ngagaduhan ilmu kalau putra urang kumaha akibatkeuna gitu umawi kalintang pisan ayeuna tah beruntungna nya urang masih biasa ngalaksanakeun thalabul ilmi gitu masalah thalabul ilmi benten aja kurang, nah barudak santri, kayak budak santri, mapan kadang-kadang nganggo naon, nganggo kitab, nganggo ayeuna kalam, ari ayeuna dina pangaosan saminggu sakali kadang-kadang gitunya, disebat naon oke gitu, namina, jadi ku jalan di Slimaki, ku jalan di Kupi, gitunya. Tapi kadang-kadang ku ayeuna jalan di Simani oge kadang-kadang eta teh aseueuranana gitu toko api ditaroskeun gitu sing ari-ari anu tadi dicarioskeun teh naon hasilna alah buka teuing buka tangkep mah tadi teh nangis mimitina assalamualaikum kitu nya tah terakhir nah waalaikumsalam gitu nah tapi kadang-kadang teh sami sadayana gitunya
Terus sami sarayana gitu. Nu penting ayeuna urang ngalaksanakeun thalabul ilmi teh nyaeta ngagaduhan paniatan. Paniatanna leuwih iwal ti naon? Nyaeta naon tujuanna sejak li izalatul tapi li izalatil jahli sejak naon ngilangkeun kabodohan. Sabab lamun ayeuna ternyata urang hirup di alam dunia dan terjalmi anu bodoh tidak bisa rugi, tidak bisa rugi. Ku bodoh-bodoh aja lemah kadang-kadang gitu dibawa bisnis lain naon lain ngasil tapi kalah rugi jeung rugi deui gitu ayeuna karena segala rupa teh gitu toleh rugi we bisa bodoh tapi lah geus aya pengertian gitunya sakedik oge aya pengertian mah insyaallah gitu. Ieu mah leutik kanannya kurang kali ya abdi di Lebak aya anu diajar bisnis kita gitunya. Buka kana naon ka jeung rencanana ke sakola malu sakola ayeuna kapannya online sifatna daripada nganggur cenah gitunya. Nyaya rencanana tapi alhamdulillah gitunya eta sami mon oge gitu kadang-kadang sejuta kayak gitunya. Kalau rasana bumi kurang kali kayak gitu. Kalau rasana cenah abdi biasa itu ieu pada abdi nu ngabangun di Lebak masjidna ieu kanggo namihan we gitu. Lumayan ada pengertian mah gitunya. Kita harus teh kan menjaga ibuna itu alhamdulillah sami ngote tarakiran bisa gitu. Ku aya naon? Ku aya ilmu, pengertian. Tapi lamun ayeuna teu gaduh ilmu, kadang-kadang aja dalam bisnis tapi kalau kadang-kadang modal ge gitu. Jadi periodik ayeuna urang ngalaksanakeun thalabul ilmi teh tujuanna naon? Li ijalatil jahli supaya hilang bodoh. Sabab lamun ternyata ayeuna urang naon rasa dikekepan ku bodoh urang teh gitunya cicing we teu apal kana paruna wudu teu daek nanyakeun teu daek ngaji teu apal kana paruna adus kalem-kalem we gitunya eueuh kahayang cek paribasana gitunya eta teh hacida pisan naon bodohna. Di mana-mana ayeuna lamun jelema nyaeta eueuh kahayang kana hiji perkara anu eta perkara teh aya patula kali jeung masalah peribadahan maka eta teh kalebetkeunana akbarul kabairi al jahlu wa asadul jahli al jahlu billah. Jadi gede-gedena dosa gede teh nyaeta bodoh. Bodoh teh gede-gedena berarti kayak gitunya bisa kita kabair diuningan. Jadi akbarul kabairi al-jahlu wa asadul jahli al-jahlu billah. Jadi pang gede-gedena dosa gede teh sebagian anak bodoh. Sedangkan nyaeta wa asadul jahli al-jahlu billah pang banget-bangetna ayeuna bodoh teh al-jahlu billah nyaeta ngabodohkeun ka Allah. Hartina ngabodohkeun ka Allah teh lain hartina ayeuna Allah dibodohkeun ku urang lagi. Berarti urang eueuh kahayang ayeuna mun ayeuna urang ibadah kapan kudu jeung ilmuna eueuh kahayang ayeuna sugan kumaha tata carana ibadah tata carana ngalaksanakeun salat tata carana ayeuna abdas tata carana adus kumaha sabab henteu sembarangan kitu. Urang dina abdas, urang dina adus, apa dina abdas teh? Ya, dia sebagianana. Ieu lamun teu dipelajari dina abdas kadang-kadang jalmi teh osokna salah jalan. Salah jalan kumaha? Ai dina abdas kapan kalimah-kalimahna oge nyaeta pas urul wudhu nya. Tah adiguna nu ka hijina naon ni niat kaduana naon? Ghuslul wajib. Jadi ghuslul wajib teh naon?
ngubah Musa ngubah ari ngubah kumaha ai ngubah cik nanyakeun lamun ayeuna kumaha ayeuna eta katel di kumaha nah dicurukeun teu ayeuna candi naon tah candi kosong-kosong tah geus ku muncen anu marentah dek pangumahkeun katel terus naon kosongkan nah baru ai kumaha pukul mah geus we ditunya kucuran ucap cai itu tapi kumah cing bersih kosongkan gitu nah beda kan eta tah ayeuna we urang dina abdas teh ghuslul wajhi berarti ngubah ari ngubah jeung masuk beda jadi dina abdas teh tah lamun ayeuna urang nyiuk cai yang secara global tah si cai teh disiuk ku urang dirinya urang camprak naon camprak iya nya begitu ayeuna nyiuk cai teh cana wae turokal hadasil askori dacan tangan begitu eta si cai mugi kana taat didinya prak naon ngawitan ni niat tah jatan eta si cai teh urang disiuk teras begitu mugi kana taat didinya urang nawae turok al hadasil asgori fardhillahi taala teu kenging dinaon disusul ku panangan kenging tah eta si cai teh kucurkeun tah kucurkeun nya eta ala tobaqoti jadi netepan kana topean teh eta cai busur jadi tekenging dibatas ku panangan busur-busur kitu tekenging tapi lamun anu teu berilmu kadang-kadang nabas teh siuk cai busur-busur kitu teh eta mah sanes gosu tapi masku namina ari gosu mah nya eta jadi si cai teh nyuruh ku watekna eta cai tekenging di mana nah, urang panangan dikitukeun kayak dikitu-kitu nya diusap-usap teh kayak gitu. Nah, eta jadi gosku jeung masuk eta. Tah kitu. Nah, jadi eta teh naon? Deui iwati urang teh kedah ngaji, kedah tolabul ilmi gitu. Tapi lamun ayeuna urang kitu teu apa, ngaji teu, nanyakeun teu berarti kalintan pisan ayeuna bodohna anu kacida pisan. Tah, dan anu kasebat aljah mudilah teh nyaeta teu ngabodohkeun ka Gusti Allah teh tidak pada hakikatna mah lain ayeuna urang ngabodohkeun ka Allah tapi urang bodoh kana naon? Karena ayeuna nyaeta masalah urusan anu ayeuna patula patari jeung peribadahan ka Gusti Allah. Duh, masyaallah pamininggal kana salah saliosna hadis kitu nya kuningakeun. Inna asada nasi azaban yaumal qiyamati man jahala akhlaq. Jadi sanjana banget siksa ikeun poe kiamat teh nyaeta jelema anu ngabodohkeun ka ahli. Jelema anu ngabodohkeun ka ahlina teh ayeuna lamun seorang kepala rumah tangga ternyata ngaboga naon kewajiban kedah naon nyaeta kedah mimpin dina rumah tangga ayeuna tingali ayeuna bojo tingali para putra bisi naon bisi ayeuna dina ibadahna can bener-bener nyaeta ngapimilih kana ilmuna wurukan lamun teu mampu ngawurukan kedah dipiwaran naon nyaeta ngaji kedah dipiwaran ngaji ulah sampaikeun ayeuna acek paribasana kajeun aya pamajikan teu bisa naon-naon oge kitu henteu naon teu marentah dipapatan teu dititah ngaji teu tah eta anu kasebat naon banget siksa kene poe kiamat teh jelema anu ngabodohkeun ka ahlina boga budak cek paribasana kitu eta budak teh kitu boro-boro diperhatikeun boro-boro dipapatahan nyaeta kudu jadi kolotna dititah ngaji oge tara eta anu bakal banget kitu siksa teh kene poe kiamat teh kitu
Ai kedana mah memang nyaeta kewajiban seorang sepuh teh kalau janten urang kali teh kedah leres-leres ngadiki, kedah leres-leres ayeuna ngawurutan. Bila mana teu mampu tah dirinya ayeuna serenkeun ka ahlina, serenkeun ka tukangna. Dalam arti nyaeta kedah naon dipiwarang ngaji, piwarang naon. Insyaallah hasil tina ngaji, hasil tina naos itu moal istilah nama ngarugikeun moal. Bakal bagja insyaallah kitu nya. Bakal bagja. Nah eta. Tah salajengna deui ke dieu urang ieu we nya urang salah gitu kayaknya. Tah salajengna deui tina sababiah ayeuna urang ngalaksanakeun thalabul ilmi teh naon anu bakal ayeuna dihasilkeun ku urang, anu bakal ayeuna teu keberuntungan kanggo urang. Alhamdulillah sababiah ayeuna urang ngiring pangaosan, sababiah ayeuna urang ngiring thalabul ilmi biasa berzikir ka Allah. Berzikir kumaha? Kapan tadi kaulina nya diaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, diaoskeun sholawat. Eta teh urang teh biasa berzikir ka Allah Subhanahu wa taala. Ku ayeuna mupingkeun bacaan Al-Qur'an, oge ku mupingkeun aosan sholawat gitu. Insyaallah bahkan ayeuna di mana-mana dibacakeun Al-Qur'an, aduh masya Allah eta kalintang ayeuna teu ageungna ganjaranana kanggo jalmi anu ngaos Al-Qur'an. Termasuk ayeuna urang anu mupingkeunana oge baris kenging ganjaran. Bahkan ayeuna diuningakeun dina salah sawios hadis afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Jadi pangutama-utamana ibadah umat kami teh qiraatul Qur'an nyaeta baca Al-Qur'an. Insyaallah eta Quran dibaca jadi ibadah, bahkan eta Al-Qur'an teh nembe ditinggalna oge disarengan ku ayeuna urang mahabbah cinta kana Al-Qur'an jadi ibadah gitu. Jadi homsun nyaeta ari 5 rupi, tah homsun aya 5 rupi teh bahwa minal ibadati. Jadi 5 rupi ayeuna mata jadi ibadah ku sabab naon ditinggalna. Ya sebagian anak ku ilal Ka'bah ningal kana Ka'bah, ningal secara langsung lain ningal ayeuna urang dina gambar ruku nya urang tah langsung ningal kana eta Ka'bah berarti dinya kedah naon meriogikeun ongkos urang begitu nya tah rek ningalna jadi ibadah gitu. Ayeuna kana Al-Qur'an anatu ilal mushafi bahwa minal ibadah. Jadi ningal kana mushaf teh kana Al-Qur'an. Bahwa mangka eta teh nyaeta minal ibadah. Jadi dina sebagian ibadah. Bahkan ayeuna upami urang leres-leres naos kana eta Al-Qur'an disarengan ku ilmiah ilmu tajwidna. Di mana-mana iki jalmi naos kana awal surat Al-Baqarah kalimana eta teh naon? Alif lam mim. Tah eta teh tah di mana-mana hiji jalma ngaoskeun kalimah alif lam mim eta teh bal alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi karek sakitu oge tilu kali 10. Jadi 30 saya. Jadi minimal aya satu harap teh dibalesna ku 10 kasaya. Tah. Eta kedah leres urang ngaoskeun nya alif lam mim. Eta termasuk harap naon? Harap awal, harap
ayat 14 sakumaha diuningakeun dina kita tupat apa wayat maul bahwa tihal arba asar silhu suhairoman foto kadas tahar ayat 14 tano 14 teh dibagi tilu mulabat kana mad lazim harfi 8 mulabat kana mad tobili 5 jumlahna 5 jeung 8 13 tambah alif hiji lawala gitu nya nu 8 tah buktikan dina mad lazim harfi mana 8 teh dina kalimah ham asal nahwas hiji kaf ayat kaf dina harap awal surat ayatnya dina awal surat Maryam kaf ha ya ain sod ta mim ayat alif lam mim terus deui ain ayat ain kaf ha ya ain su terasin ya sin to sin tuh ya sin ta asal lam alif lam tuh terus deui nun dan nun terus ko ayatnya ko terus sod nah serayana dina harap bahwa surat ham asal nafos anu dina mata lima ayat 5 hayyin to hiri ha iya to ha ro nah eta 5 termasuk mad to robi dina harap awal surat gitu tambahan ku alif hiji jadi 14 alif mah dihapus kana mad lazim harfi dihapus kana mad to sabab eta alif di mana dipecah teh dijieun tilu tapi tengahna lain naon lain harap mad gitu dari 8 di mana dipecah teh dijieun tilu tengah-tengahna ngatepan kana salat naon coba kaf ya kaf alif pa eta kaf teh nyaeta pangpayuna disebutna antara kaf jeung pa tengahna naon alif ada alif teh termasuk harap mato tobi'i ras mim ya mim ta antara mim jeung mim tengahna naon iya pae pada baris ge termasuk harap mato ini nah, jadi gitu sebagian anu termasuk harap awal surat teh anu termasuk kana mad lazim harfi teh nyaeta di mana-mana eta si harap teh dipecah di tilu bari tengah-tengahna aya harap mad nah gitunya kumaha mun dina ain ta'in ya tapi ain tengah-tengahna iya bae pada baris jabar eta mah lain mutlak naon lain mutlak harap mad tapi harap lin mawi dina ain mah biasa dua wajah biasa ayeuna dina harokat biasa kirang eta 5 harkat sabab eta alasanana pangna biasa kirang digendap sabab di mana dipecah lain mutlak harap mad eta tah dan urang kedah ingat nya kana eta bacaan Al-Qur'an ulah sampaikeun ti ahli dia mendapat contohnya wah aya ahlina di tah gitu abi begitu engal kene dinamo awal eta ceuleukeun ngaos dina speaker dia mah urang kali tosa jadi ada tosa sama motor gitu tosa eta anu kahaya ayeuna teh kahaya aso cing saha kirana cek abi teh tanya abi teh gitu insyaallah geus cek abi teh kan urang ieu abdi dibeberes itu ulah sampai kita kitu nya tah tapi alhamdulillah nya di dieu aya dina itu sampaikan tapi keun kaki itu nya tah eta istilahna mah pengalaman anu baros gitu tah seorang itu baru dapat aduh abi teh ieu kumaha dari mana naosna gitunya tah mawi gitunya alhamdulillah tah jantan upami urang ayeuna ngaos kana Al-Qur'an benar-benar dibimbing ku ilmu tajwid insyaallah gitu tong
salah satu harap oke dibalas ku Allah 10 kasayan. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu biha hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Nah, jadi insyaallah kusababiah ayeuna urang ngalaksanakeun thalabul ilmi keberuntungan urang biasa berzikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin ausan ayat-ayat suci Al-Qur'an beserta sholawatna gitu. Tah terakhirna nyata keberuntungan ayeuna tina ladang urang ngalaksanakeun thalabul ilmi teh insyaallah tiasa nambihan ilmu. Biasa namihan ilmu. Pan kadang-kadang anu tarina terang kusabab urang nyaeta kersa sumbi kana pangajian kana pangausan jadi terang segitu. Tan tarina terang bab anu kusabab ayeuna urang sering ngalaksanakeun pangausan kana pangajian jadi ilmu teh teras namihan gitu. Di mana-mana namihan eta ilmu teh teras namihan berarti pengertian urang teh nambihan moal cek paribasana gitu kene tapi aya ningkatna tah berarti eta teh urang da dimanfaatkeun sabab lamun ayeuna urang kehidupan urang dina masalah ilmiah gitunya lamun teu aya ningkatna saur Kanjeng Rasul la burika alaya fi yaumin la azida bi ilman. Jadi teu aya kamanfaatan, teu aya kabarokahanna. Nyaeta teu alaya ka kaula, tapi yaumin dina hiji poe lamun teu tambah-tambah ku ilmu. Tah ieu kana dicanas. Urang sana hikmahna berarti lamun urang oge dina setiap hari lamun urang teu nambahan ilmu berarti kirang kabarokah. Tak usahakeun kumaha sangkan ayeuna urang hasil dina tiap dinten ilmu eueuh jalanna nyata kanggo urang kalima berarti kedah naon teras ngaos kitunya tah teras pangmungpeun urang kali kene eta sepuma kadang-kadang loba naon loba kadituka hadir kadang-kadang loba panyakit tuda kumaha abdi mah teh kaos eta anu tah itu ayeuna paraibu nah abdi mah kitu teh kaos teh kumaha atuh urang kali teh geus pengen loba tuda we kitu dan mawi manfaatkeunnya tah kitu teh ieu malah eta takiro we kitunya da saudara-saudara abdi oge kitu nya santiasa gitu tapi ya mau rasilingan urang kitunya mudah-mudahan we kitu kusabab dia ayeuna dicareoskeunana masalah tentang ayeuna pabuat pakait cek keberuntunganana dina ayeuna urang ngalaksanakeun thalabul ilmi ieu mudah-mudahan sing janten pepeli kanggo urang sadayana wabil khusus kanggo pribadi abdi mudah-mudahan urang sadayana nyaeta dina sagala rupi ayeuna tegasna aktivitas urang mudah-mudahan dibarokahkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Robina teu pamitan para ibu sadayana, para sepuh sadayana di pribados raraga silaturahmi pamitan ya alam cekap sakieu wae pamitannya lebih pamitan komite kita hapunten ka abdi teu terangnya ya teh sok deui kata musabaraha alguna ieu masih aya dalam cekap sakieu pilih mah lamian teh hapunten kitunya asna sakedap teuing da sakieu abdi teh nya mampuna kitu nah memang ari cariosan malah gitu aya gitu cariosan mangan da aya paribasa abdi sosok wasiat kunjatan guru teh mun ngaos mah cenah atau seueur-seueur naos mah ayeuna taroskeun ka jamaah taroskeun ayeuna ka jamaah cing anu namanya dicarioskeun teh ngartos teu ngartos naroskeun berarti oge ngartos teh jan para ibu ngartos teh hati alhamdulillah hati ini terus hati mah percuma toh saya gitunya interaksi terus hati gitu nah
Aku lain mau dihadiri, anu mau dasar narkos sakit itu dengan di komunitas mandiri, gitu ya. Bawi sakit gitu ya. Kita gitu ya, iya benar. Mau sakit nah, tapi itu ya silaturahmi itu mudah-mudahan sekali ini manfaat barokah tapi milik kita sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi dia kita itu biasa dihaturkeun kira sedang matuna kapunten pasubur dina segala kelapatan layar diakhiri ku akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa barik wa sallim wa radiyallahu wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah amin. Amin. Ya Rabbi alamin. حمدا لله حمد العالمين وهو رب العزيز يا رب العالمين يا عظيم يا مالك وعظيم سبحان اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين بهديه وحده وتدخلنا به جميع السيئات وتدفعون بهديك اعلى درجات وتبلغ بسدايا جميع خيرات الحياه وتتممها وإنما مباركة ولتنسيئا حلال مباركة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة اللهم هذا المكان وما حوله مكان مباركا اللهم اجعل هذا البلد والقرية آمنا وأهله وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kami diberikan kepada saya pada yang acara memberikan Wassalamualaikum